Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarangan ku pang ijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna kantun bagian anuka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewuh laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidihan mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lain kuna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka salapana. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung tes. Para wargi sadayana laju motor Grand Impreza anu dipake ngabonceng Bu Euis ngahaja dibawa ngebut kulam sijan sabab ngarah tereh nepi ka sakolahan Sindang hiji sabab poe eta teh manehna boga janji jeung buratna di sakola SMA. Singkatna carita sanepina ka sakolahan Sindang hiji lam sijan guragiru mikeun kunci motor ka Bu Euis bari pok nyarita neng ieu akang rek terus euih deui nya kapan rusuh akang narek teras icalan deui buku har nah kitu ari akang mungkin euih narek ngangge naon atuh Kang manggawe anggo motor mah ku akang. Wios neng akang mah bade kana ojek we euih mah ongkoh pan bade teras icalan di buku ieu teh tembalam sijan bungeun ari kudu make motor Bu Euis deui mah da sok bisi akhirna malah barabe komo sanggeus mena nyaho kumaha sifat adat-adatan bapana mah. Ih akang mah meuni sok kitu nyantos atuh tapi mungkin euihna jemput deui nya abdi kumargi aya nu bade dicarioskeun ka akang. Cek Neng Euis bari semu baeud
Sementara lamsijan ukur bisa nahan napas bari ngagerentes na jero hatena. Dasar anak jalma jegud. Da kitu tah sagalana tuman diturutkeun wae kudu jadi kolotna. Jadi we aing kabalerang leuheung mun bapana bager. Ieu mah pan sakitu sombongna. Aduh, sial aing nasib. Nu satuluyna lamsijan harita nyarita. Nyamang gawe atuh Neng. Antosan we nya bisi akang rada beurang uhi dagangna. Ulah ka mana-mana. Antosan we heula di sakola. Bisi anu ngaheureuyan ongkoh ari ngatosan di luar mah. Ucap lamsijan. Sedengkeun pikeun Bois mah ngadenge kitu teh hatena kacida sugemaun. Kulantaran panyangkana lamsijan teh nyaaheun ka dirina kusabab daek ngajemput deui engke balikna. Gancangna carita nalika lamsijan undur ti sakolaan sindang hiji. Manehna laju naik ojek balik heula ka kontrakanana pikeun nyokot buku LKS dagangkeuneun di SMA di sakolaanana Bu Ratna. Kalayan bari jeung rusuh alatan waktu geus beurang manten kapaksa motor bebek Astreana dibawang ngebut ngaliwatan jalan aspal anu geus teu mulus deui. Adan heula pamiarasanya. Mangga urang lajengkeun deui. Kulantaran lamsijan make motor Astreana ngebut amprung-amprungan. Atuh teu kungsi lila oge. Lamsijan teh geus nepi deui di sakolaan SMA anu di kepala sekolahan ku Bu Ratna. Harita lamsijan markirkeun heula motorna. Didinya manehna lempang ngagedig mapai-mapai teras kelas. Bari nenjoan posisi kantor eta sakola. Aya ku pamarang-marang harita para muridna keur araya di luar dina waktu istirahat pisan. Sementara pikeun para siswi mah nalika nempo lamsijan liwat teh kayanana jadi rame recok pada ngobrol jeung baturna. Percis jiga kasaurang bentang film. Sakabeh mata kaum hawa nu aya di dinya mah ngusahakeun diri sangkan teu ngiceup waktu nempo saurang pamuda anu kacida gandangna. Padahal lamsijan harita papakean oge eueuh anu istimewa. Ukur kaos biasa eta ge urut lebaran 2 tahun ka tukang. Celana lepis anu geus belel dina pingpingna. Saking ku geus lila teuing dipakena. Nya kitu deui. Sapatuna eta mah komo nang nginjem ti si Lili baladna. Da kanyataanana boro-boro kabeuli pakean alus atuh. Dalah buburuh oge koreh-koreh cok. Ayeuna make papakean rapi sote. Peda kasebutna rek dagang ka sakolaan. Harita nalika lamsijan ngaliwat ka hiji murid kelas awewe. Megat di jalaneun tuluy tumanya. Punten Neng, bade tumaros. Wios teh Neng. Oh, mangga bade naroskeun naon manawi Tembal eta awewe bari seuri jiga anu bungah naker ditanya ku lamsijan teh. Bari naroskeun Bu Ratna. Manawi Bu Ratna aya di kantor atanapi henteu nya? Oh, bade ka Ibu Kepsek. Hayu atuh dijajabkeun ku abdi kan? Iya. Wios Neng teu kedah ngarerepot. Bade nyalira we ka kantor. Ih, teu sawes-wios hayu sareng abdi Cek eta budak awewe semu maksa. Akhirna najan bari era-era oge lamsijan bareng dianter ku eta awewe. Sementara sabot keur lempang na atuh
Ari bereng teh ditukangeunana ngaburudul barudak awewe ngadonuturkeun lamsijan bari ting cirihir sareuri. Atuh lamsijan jadi grogi dituturkeun ku awewe ngora. Tekung silila harita lamsijan geus nepi ka kantor. Nalika lol kana panto kantor, tetela didinya Buratna geus aya. Atuh nalika nempo lamsijan datang, tangtuna Buratna meuni bungaheun pisan. Datang-datang oge langsung dibagiakeun ku Buratna. Geuning Ijan, ari sogan moal tulus, peda geus beurang kieu teu daek hol wae. Diantosan ti tata dimula Jan. Sok ka dieu Jan ka jero Jan. Cek Buratna dareh deh naker. Nusa terus nama manehna ngomong ka para muridna anu nuturkeun lamsijan ti luar mula. Bedanya ari kanu kasep mah meuni dianturkeun oge meuni ku 2 kelasun. Kade ulah aya nu nitip salamnya ka ibu da moal ditepikeun ku ibuna oge. Kitu cek Buratna ngabanyolan anak didikna bari seuri. Sementara pikeun para muridna mah kalang hajakeuna meuni reang naranyakeun. Geus. Sok ayeuna mah gerak kaluar Jung. Gerak ka warung, gerak ka karantin jarajan. Ari maneh. Geus ka ditu. Ulah wakang ngurus lalaki ngalora keneh. Mangsa diajar ongko ayeuna mah jung gerak keluar. Cek Buratna anu nempo murid-muridna jika nu kageeran. Di antara salah seorang murid kadenge aya nu nembalan. Kade hilap bu pangsalamkeun nya kasih AA nu kasep anu ganteng anu kalem. Kitu cek eta siswi meuni bareng bari tuluy kaluar ti kantor. Menang sawatara waktu sanggeusna barudak kaluar ti kantor, lamsijan diuk dina kursi tamu di jero kantor. Bari teu ngomong sakecap-kecap acan. Tepati lila Buratna diuk hareupeunana laju cumarita ka lamsijan. Jan, tas di mana heula Jan? Ibu mah geus ngadaragoan ti tata dimula. Kumaha ari bukuna mana atuh jika teu barang bawa geuning Jan? Nu mawi tadi teh aya kaprogian heula Bu. Buku mah aya mung teu acan dilungsurkeun masih dina motor Bu. Aya sabaraha siki bukuna? Loba teh Jan? Tanya Buratna bari neuteub. Kirang langkung mah aya 100 siki mah Bu. Cek lamsijan semut tungkul. Ari maneh lain kaloba atuh barang bawa teh. Dari dia mah muridna oge aya meureun kana 500 urang nama. Pan ku ibu teh ti kamari geus dikondisikeun ka muridna sangkan marili buku milik enjan. Kieu we atunya ayeuna mah ku ibu enjan rek dibere duit ti heula tah 500 bukueun. Tangke mun geus aya bukuna gancang anterkeun ka dieu nya. Sok we hitung heula tah sabarahaeun tah 500 buku. Sajongjongan mah lamsijan teu bisa ngomong sabab salianti rasa bunga dumeh menang orderan anu sakitu lobana. Manehna teu bisa mastikeun iraha aya deuyna barangna. Lantaran manehna mah pan saukur mang jualankeun wungkul teu nyaho ti mana balanjana oge. Kunaon Jan jika nu bingung kitu geuning? Sambung Buratna bangun anu teu sabar. Panginten kieu ieu teh Bu. Paling oge pamit tiasa sote. Abdi nampi artos kangge nu aya we heula samantawisnya Bu 100 bukueun. Samantawis anu sapalih nama abdi bade naroskeun heula stok bukuna kararencangan. Kinten-kintena aya deuna iraha bukuna. Kumargi da abdi oge mung mang icalkeun wungkul ieu teh Bu. Janten pami ditampi
artos 500 bukuan mah bilih teu aya bukuna Bu, teu kabarangan. Mungkin abina jadi abot. Oh gitu. Keun wae atuh Jan. Bisi rek di bawah heula oge duitna, Jung wae da duit ibu ieu mah ditalangan heula. Lain duit para murid ieu. Irawe ayana buku sok we kadiekeun. Kumaha lamun kitu Jan? Cek Buratna. Bangun anu geus ngarasa percaya pisan kalam si Jan ku ngadenge omongan kitu tina oge mahena geus percaya we. Mahena yakin yen lam si Jan pasti jalma jujur. Aduh, hapunten Bu. Abdi mah asa teu wararantun ari kedah nyepangan heula artos heula mah. Sedengkeun barangna teu acan aya. Tos we lah. Mungkin wae ku abdi diwartos sandenya Bu, upami bukuna tos aya. Dikitukeun ku lam si Jan, Buratna beuki nambah kapercayaan. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi. Obrolanana harita tambah daria. Kumaha atuh mun kieu Jan? Sok ayeuna usahakeun enjan neangan distributor eta buku. Nya, tangkin lamun geus nyaho di mana distributorna eta buku atawa leuwih alus mah nyaho tempat percetakan eta buku bebeja ka ibu. Terus mun geus kitu enjan balanja ku sorangannya ulah hariwang. Ari perkara modal mah ke di modalan ku ibu. Kumaha lamun kitu? Satuju teu Jan? Duka tuh Bu. Lain duka-duka. Jeung deui ari masalah mulangkeun modal mah gampang ke dicicil we sabogana. Da moal direntenkeun ieu ku ibu oge. Kumaha? Nu kadua kalina lam si Jan jadi can bisa ngajawab. Tapi ku nolak dititipan duit 500 bukueun lain teu kabita ku nempo luang piusahaeun. Salian teh eta aya nu jadi bahan tinimbangan pikeun dirina. Nyaeta ngeunaan Buratna anu bageur boa-boa. Kasarna mah lam si Jan hayang nyaho heula nah bageurna teh murni atawa aya nu dipihara. Hatur nuhun sateu acana oge Bu. Tapi pasian heula we abdi waktos bade badanten heula sareng rerencangan Bu. Nya teu naon atuh ari kitu mah ku ibu didagoannya kaputusanana. Wayahna Jan, poe isuk datang heula ka imah ibunya pas sore. Pan alamatna mah eta we anu kamari anu dibikeun dina kartu nama teh geuning Jan. Omatnya ulah poho mungkin sore ka bumi. Mangga insya Allah Bu. Kin abdi ngusahakeun waktos ameng ka bumi ibu. Nya kudu eta mah Jan, da ku ibu oge ditungguan pisan atuh. Tah ieu duitnya 100 bukueun. 100 bukueun heula. Sok bawa ku enjan bukuna ka dieu. Mangga Bu, hatur nuhun. Kin urang candak heula. Walon lam si Jan bari arapap areup laju narima duit. Nu satuluyna mah maehna ngoloyong kaluar arek nyokot bukuna anu masih keneh ditalian dina motor bututna. Kalayan teu pati lila oge harita lam si Jan geus datang deui bari mamanggul dus anu eusina buku LKS. Tah ieu nyanggakeun Bu bukuna. Abdi ieu nampi artos nanya tadi ti payun. Hatur nuhun Bu. Kanggo salajengna nya ayeuna abdi bade teras pamit heula we. Kumargi ieu teh aya bujengan deui Bu. Cek lam si Jan bari masrahkeun kardus anu eusina buku LKS ka Buratna. Nya atuh Jan ku ibu ditampinya. Sok sing lungsur langsar sagara rupina nya khususna dina usahana. Amin. Hatur nuhun Bu pidoana Bu. Sanggeus kitu mah lam si Jan tuluy sasalaman. Nu saterusna koloyor lam si Jan ngoloyor deui kaluar ti kantor. Nuju ka parkiran pikeun indit ninggalkeun eta sakola.
Tujuan anak manehna rek langsung mapagen Bu Eis Fatimah lantaran waktu geus kadenge dur lohor. Pasti nage barudak SD di sekolah Sindang hiji geus balubar. Da biasa nalika dur lohor teh bareng jeung suara lonceng tanda waktu diajar geus rengse. Gerung we, motor butut teh geus ngagerung deui, lumpat ngabret. Dina perjalananana lamsijan harita nyimpang heula ka masjid nu aya di sisi jalan. Ngahaja manehna ngadon rek ngilu berjamaah salat duhur heula. Sarengsena salat, lamsijan ngadon ngagoledag heula di jero masjid. Bari ngararasakeun nikmatna hawa tiis anu nyalecep. Panona narawang kana lalangit masjid. Sedangkan dua leungeunna dipake nahan sirahna. Sajroning dadana lamsijan ngagerendeng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan buratna teh mangrupakeun cukang lantaran pikeun aing. Dina enggoning ngambah piusahaeun pikeun kahareupna. Kajeun mun misalna manehna rek mere nginjem heula pimodaleun mah. Kalayan dibarengan ku niatna anu ikhlas karena Allah rek nulungan aing. Ku aing rek ditarima supaya kahareupna hirup aing bisa leuwih alus. Bisa ngabagjakeun anu jadi indung. Ongkoh aing nya bener hayang nyenangkeun pisan si emak. Sangkan teu buburuh teuing ka sawah batur, watir geus nuju ka kolot. Cek gerantes lamsijan. Sabot keur anteng-anteng kitu, atuh ari selengseng teh. Kana irungna meuni nyelengseng, bau minyak kasturi seungit anu teu asing deui pikeun dirina mah. Nyi Fatimah, cek lamsijan bari terus ngorejat hudang. Moal salah. Pasti aya di dieu makhlukna. Tapi nakamana deui jigna nya. Nah seungitna ujug-ujug ngiles eueuh. Moal kitu ngambek mah ka aing. Piraku sugan ngambek. Keun we di gerona ari geus aing nyalse. Ayeuna mah aing narek nepungan heula Bu Eis. Karunya pasti geus nungguan aing. Sambung lamsijan bari tuluy kaluar ti masjid. Laju ngahirupan deui motorna. Nu saterusna mah gerung-gerung-gerung. Motor ngagerung. Laju ngeureuyeuh deui leumpang nuju ke arah sakolahan SD Sindang hiji. Para wargi sadayana. Lajuna motor anu ditumpakan ku lamsijan kacida cepetna. Teu lila oge harita lamsijan geus tepi ka sakolahan SD Sindang. Nepi ka parkiran kasampak teh Bu Eis keur diuk nu nungguan di jero kelas genep anu geus kosong. Neng, tos lami ngatos sana Neng? Aduh, hapuntennya. Tadi teh abdi tos ngobrol heula sareng kepala sekolah di ditu di SMA. Cek lamsijan ngajanteng dina lawang panto kelas genep. Lumayan, aya panginten ngantosan teh 20 menit mah. Ngobrol naon kitu Kang sareng ibu kepala sekolah. Abdi menitos ngantosan ti tadi mula. Temalna Bu Eis bari neuteup ku panon endahna. Eta perkawis buku ari Neng di sakolahnya lira atanapi teu acan uwi sadaya ieu para guru Neng. Aya nu teu acan uwi masih di kantor. Calik heula atuh Kang mangga di Kang tah. Cek Bu Eis bari nepak kana kursi gigireunana. Atuh nu saterusna mah lamsijan diuk dina kursi bari pok tumanya. Punten bari tumaros ieu teh. Ari Neng bade nyarios naon tadi? Akang mah da asa penasaran ieu teh. Bade nyarios naon?
engke we Kang di ditu nyariosna Kang supados raos ongko. Ngadenge kitu lamsijan ukur bisa ngarenghap jero bari teu bisa maksa. Bae di mana kitu ngobrolna, Neng? Di ditu we di Karang Tawulan. Sakantenan palesiran Kang supados emutan teu raruwet teuing. Jen lamsijan jadi cicing sabab manehna can nyaho di mana eta Karang Tawulan. Nu saterusna lamsijan nyarita. Di mana kitu Karang Tawulan teh, Neng? Da akang macan terang atuh. Di mana? Ari Karang Tawulan teh kalebet nama tos ka Tasik Kang. Mung kapalih dieuna kacandakna ka Pangandaran. Jadi Cimerak, Cijulang, Cimanuk, Karang Tawulan Kang. Oh, perbatasan pangintennya. Tebih atunya, Neng. Tapi teu langkung Neng we lah. Akang mangiringan we. Akhirna daek teu daek lamsijan nurutkeun kana kahayang Bu Euis. Sabab mun teu kitu moal matak pihadeun najan manehna sadar resikona cukup gede. Lamun mah aya nu nganyawankeun Neng Euis indit jeung manehna. Tekung silila harita duanana mariang make motorna Bu Euis. Ngahaja motor lamsijan mah ditunda di sakolahan. Tapi dina danget harita lamsijan teu ieu sadareun. Nalika manehna keur nyemprung ngabonceng Bu Euis, harita aya 2 urang lalaki jarangkung gede anu merhatikeun ti peuntaseun jalana. Salah saurang di antara nu 2 anu make baju beureum jeung make topi ngomong ka baturna. Urang mana itu jaluna euy? Asa moal salah, eta pasti budakna anu kamari nganterkeun Neng Euis teh. Cek ente, ayeuna mending cegat langsung atawa kumaha euy? Ulah langsung dicegat atuh euy. Sabab si bos pan pesena Neng Euis ulah nepi ka nyahoon mun lakina dibere pangwarah ku urang. Sabab mungkin Neng Euis bakal ngamuk ke ka bapana. Tembal baturna anu make baju hideung jeung bakumisna baplang. Sing horeng anu 2 eta teh mangrupakeun badegana bapana Bu Euis Fatimah. Terus kumaha atuh ayeuna euy? Nya kapaksa we ayeuna mah kudu didaguan heula sa papisahna. Ngan kudu ari dituturkeun mah euy supaya urang boga keterangan pikeun bukti ka Pak Bos. Nya hayu atuh ari kitu mah. Buruah bisi tinggalin tapak. Ayo sok hirupan motorna. Kitu kaputusanana. Akhirna eta 2 urang jalma teh sapuk. Nu saterusna ngabiur ngebut make motor RX King nuturkeun lamsijan anu keur ngabonceng Bu Euis. Para wargi sadayana pating jelegurna ombak sapanjang sisi basisir anu kaliwatan. Jika ngahaja ngabagiakeun lamsijan anu keur beboncengan jeung Bu Euis. Sedengkeun ngagelebugna angin mawa seungit tina buuk Neng Euis anu ririaban murag kana tak-tak. Panon poe geus mimiti tilem nyesakeun cahaya beureum jingga anu ngagurilap. Harita lamsijan diuk dina luhur jukut dempling nu aya di Taman Karang Tawulan. Sementara Bu Euis nyalande dina luhur dada lamsijan. Dina dangket harita lamsijan tumanya bari neuteup kana beungeut endah Bu Euis anu nampe dina tanggeuyan leungeunna. Bade nyarios naon kitu, Neng? Sok geura carioskeun supados hate akang ngemplong. Ih, keheula atuh Kang. Sabab eta aya nu bade sholawatan gande. Nya iraha atuh bade nyariosna. Kin we enjing deui nya Kang, da waktosna getos teu nya kapan. Olo.
waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah ejing pageto baris dilajengkeun deui atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.